والذنوب مغفرة والجنة متشرفة. Jadi rahimahumullah dan ini mani alhamdulillah orang saya kesatu Allah biasa hadir dalam kaki dunia masing-masing mencengkai tempat yang mulia dilarangkan melaksanakan kewajiban masing-masing nyata wajibnya melaksanakan salat fardu subuh diserna Husnatul muakkadah fardu kifayah nyata berjamaah. Mudah-mudahan kasih saya ditampi Allah Subhanahu wa taala. Bil wasilah sadayana kami padilah terutami alina kawasanisasi anu mulia nyata sasi Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat wassalam mulia tetap bergabung dengan alam yakni Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pula wajibna wa para sahabatnya para tabi'in wa tabi'in salafina pengharap dan sadaya. Mudah-mudahan serta dalam dunia berkas dengan syafaat terbiaman telah sehingga sadaya tak saya istiqomah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan nafkahul kiamat. Mudah-mudahan sadaya dari syafaat teruna. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ya sahabat sadaya. Dina akan melaksanakan pengajian pada subuh di bulan Ramadan ini. Nyata sebab kuliah subuh menuju membahas bab ilmu hal. Sebab akdul ilmu hal. Utama ngaji ilmu nyata ngaji agar dipigawe dina waktu hamida. Kebenaran ayeuna bulan Ramadan nyata ayat kewajiban anu wajib dilaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allah terus merawatkan sahabatnya mukadimah tetap syukur dibacakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasa awal dukir karena kaidah wajibnya ibadah puasa. Tujuan puasa Wajibnya bagi bahas Allah mewajibkan puasa dalam Islam nuligro kekuatan keimanan ya ayuhan ladzina amanu nyata la'an lakum tattaqun. Tujuan puasa, hikmah puasa supaya aranjir kabeh tambah takwa ke Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa. Pokok maksud tujuan Allah nabi kaum mukminin ngawajibkeun ka jalma Islam ngalaksanakeun ibadah puasa supaya marane anak tambah takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Naon disebut takwa teh? Neng disebut takwa teh naon? 100 ngalaksanakeun perintah Allah nangtulkeun larangan Gusti Allah. Bahasa Arab hadis Nabi imtisalu awamiri wajibinahu nawahi. Melaksanakan segala perintah Allah yang harus dilaksanakan, meninggalkan segala larangan Allah yang harus ditinggalkan. Kurang hirup, jalma hirup, kemudian itu pas. Dengan kasihatan takwa segala perintah Allah kayak kalimat segala larangan Allah kayak kalaksanaan gue insyaallah agar jalma uidat bil muttaqin al jannah
insya Allah terjalma surga nangis ngadakuan. Kalau dicawiskan bikin jalma takwa. Sumber pokok takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala nyata ilmu. Sumber takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Walau neng sumber takwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu. Dan sumber tanpa ilmu tidak mungkin bisa melaksanakan takwa. Sehingga kita perlu kalimat menjelaskan dengan musonif setiap manusia mulyana ilmu. Setiap jalma mulyana ilmu. Sehingga dengan kalimat ta'lim yang takdir Al-Quran banyak mu'allam Adam asma'a ulah mulia Nabi Adam. Sehingga merintah Allah ke malaikat supaya sujud tegas hormat ke Adam. Merintah Allah ke iblis, ke setan supaya hormat ke Adam. Karena Adam dipenuhan ilmu. Karena Adam dipenuhan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kejadian anu hormat ke Adam dirahmati Allah, anu terhormat ke Adam dilaknat Gusti Allah. Siapa yang dihormat? Waktu Allah memerintahkan kepada malaikat dan kepada setan supaya hormat, kalimatnya supaya sujud ke Nabi Adam, hormat ke Nabi Adam. Siapa yang mendapat hormat Allah? Mendapat rahmat Allah? Adam justru itu yang menghormat Allah. Yang melaksanakan perintah hormat ke Nabi Adam, sujud ke Nabi Adam adalah siapa? Malaikat-malaikat yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapatkan rahmat Allah? Setan, iblis. Setan dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dituduh bahwa mana yang telah turun di surga, tapi ada penawaran. Di setan hanya minta ampun sebelum kiamat, mana minta dihidupkan di alam pawenangan dunia, langit dan akhirat. Setan Allah tidak Azizul Hakim, sehingga timbul Allah memberi ampun kepada malaikat, diberi kesempatan untuk hidup dan ada di surga dan ada di alam pawenangan ini. Di alam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di alam dunia dan di alam langit. Setan berkeliaran. Nah, setan kata Allah selama hidup ada ngagak manusia. Padahal setan itu sebenarnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaknat ke setan. Dunia dan akhirat tetap setan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anu menang rahmat Allah dalam hormat, anu menang laknat Allah. Menang rahmat Allah anu melaksanakan perintah Gusti
Allah nyata malaikat anu menang lawan Allah anu teu dilaksanakeun parentah Gusti Allah nyata setan. Hikmah kalau urang manusia menyuruh ayeuna diberi wenang kahirupan diberi kawenangan berkegiatan di alam dunia ieu anu meunang rahmat Allah manusia mana nu taqwa nya nu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah anu meunang rahmat Allah manusia mana nu teu taqwa nyaeta nu teu ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Itu hikmah nya kegunaan harusnya Allah memberikan tabir waktu Allah merintah ke malaikat jeung ka Adam sujud ka setan sujud ka Nabi Adam artina hormat ka Nabi Adam keur urang sing tiasa ibarat bahwa melaksanakan perintah Allah pasti Allah di rahmat nu ninggalkeun perintah Allah pasti Allah di rahmat. Kembali ke asal, jadi sumber takwa adalah ilmu. Jalma nu boga ilmu pasti mendapatkan syaraful ilmi, menang kamuliaan tina ilmu anu ku anjeunna dipimilih. Tina ilmu nu ku anjeunna dipiboga. Sedangkan wajibna masyaratul ilmi wasilatun ala taqwa. Pastina kamuliaan ilmu jadi wasilah karena takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalma anu ka ilmu dimuliakeun ku Allah. Jadi jalma anu mulia karena ilmuna. Jalma anu dibere ku Allah kamuliaan ilmu, maka ku Allah dibere sifat muttaqin. Jadi jalma anu takwa ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan takwa hiji sifat nu aya di mangsa nu meunang hormat nu meunang rahmat di Allah Subhanahu wa ta'ala, meunang kamuliaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah jelaskeun dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sanya pamulia-muliana di bagian aranjeun kabeh nyata jalma apa takwana ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi Allah sa'adatun abadiyatun. Jalma anu takwa diberi kebahagiaan anu langgeng. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu a'iddat lil muttaqin. Surga dicaliskeun pikeun jalma anu takwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali sumber takwa adalah ilmu. Ilmu membawa satu sifat kemuliaan kepada orang yang punya ilmu. Sifat kemuliaan ilmu jadi wasilah untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala diberi ku Allah kebahagiaan yang abadi. Catat entos. Gawai jangan lupa juga Pak. Catat di mana bapak-bapak, ibu-ibu masing-masing sumber takwanya adalah ilmu. Jalma memboga ilmu, Allah diberi sifat kemuliaan karena ilmu. Ilu jalma anu diberi Allah kemuliaan tina ilmuna, maka dijadikan jalma anu takwa. Jalmi anu takwa Allah diberi kampuleun.
kemuliaan tina takwa ku Allah diberi kebahagiaan anu abadi anu laras. Lamun aya kebahagiaan anu abadi, boh ayeuna keur saadat di dunia, terutama ke saadat sana. Jadi sumberna tina adalah ilmu mantap yang bager neng kaset pemul punya kurai garasi mengkurang keraya kene di bidang wajib belajar, mau belajar di pesantren terutama ilmu agama, oke belajar di sekolahnya itu nyata kurang ngusahakan ilmu umum lu diajarkan di sekolah. Saterusna tongkat kaulang kasepuh sadaya kana ngaji, kana ngaos ilmu moal mungkin sehat wadahna urang sanajan kecil ayatna tapi bakal bisa kawan dengan ayat ilmu sok ilmu hukum awal wallah dikersahkan dipastikan kawan-kawan malahan kitab menjelaskan ala ilmu bisudur wala bisudur ilmu kabeh kula yang naon dina dada wala bisudur ulah aya dina jajaran yang menanyakan masalah amal baik tinggal dalam buku tinggal dalam kitab tinggal dalam dalil Al-Qur'an sebenarnya perlu saya di mana bisudur perlu aya dina dada begitu orang menanyakan tak langsung kawadahan budaya kawadahan asal bisa rumah kurang nyuprinya paling benar-benar dina nyuprinya temenan banyak temenan manjada wajada itu jadul temenan benar-benar dina ilmu dina ngaji benar-benar saknya hayang ilmu kabeh bakal kawanan benar buhate budada bakal kawanan go bakal sanajan otak video sirah ke kasut gede banyak dibandingkan jeung batu gede kayak naon batu dada dibandingkan dengan bumi mereka lega kene bumi tapi insyaallah ilmu ya Allah Subhanahu wa taala dipasikeun lamun kurang disupi kitangan ku dada bakal kawadahan nu bener-bener mah tafsir Al-Qur'an kawadahan puluh-puluh apa lu di ayat jeung surat di ayat sakieu surat anu di ayat sakieu surat anu jeung apaleun asbabul nuzulna sabab turunna eta ayat naon asbabul nuzulna jeung apaleun makna eusi kandungan eta ayat-ayat Al-Qur'an hadis Nabi yang rebu-rebu nya dikeluarkan disaurkeun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawadahan apal hadis nomor sekian hadis nomor sekian enggak riwayat firman saha nya kaluarna di mana kawadahan budana kawadahan budana kawadahan sabab bener-bener manehna ngaji bener-bener nyana hayangna lamun urang hayang bisa ngaji hayang boga ilmu kaset bener neng nya ayam ilmu kudu bener-bener nyukrihna kudu bener-bener neangan nana ulah jadi jalma anu sungkanan ulah jadi jalma anu teurunan ulah sungkan bener-bener patokan garis manjada wajada orang
orang yang bahasanya benar-benar orang yang sungguh-sungguh pasti dapat. Tentunya pasti dapat, pasti menang asal benar-benar. Katanya, kata sekali lagi, la'allakum tattaqun, tujuan puasa adalah supaya umat mukminin, umat jalan iman, jalan Islam tambah-tambah takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber takwa adalah ilmu. Jalan membuka ilmu pasti kalau diberi kemuliaan ilmu dengan ilmu. Nah, jalan memberi kemuliaan ilmu, maka Allah dimuliakan diberi sifat takwa ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan takwa bakal menang kehidupan kebahagiaan jalan takwa bakal menang kebahagiaan di antaranya ayat sasi Ramadan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mati Ramadan lakaman alam takuna sanah kulluha Ramadan lianna al-sana tamu bitamiatul wa ta'atu makbulatul wa na'watu mustajabatul wa turuku makbulatul wa janatu mustaqabul lahu. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab barokah sebab Ramadan di bulan menunggu barokah, maka doa Rasulullah mengarahkan umat kami karena kayaan bulan Ramadan, maka marane anak bakal ngarep-ngarep sakabe bulan dina sajero satahun hayang dijadikeun Ramadan. Kemudian lamun ngarapaleun umat kami orang Kanjeng Nabi karena kayaan kehadiran barokah di bulan Ramadan, maka sakabeh umat bakal ngarep-ngarep satahun dina saban-saban bulan malam saterusna kullaha sakabeh taun dijadikeun Ramadan. Naonana barokahna tina keikhlasan amal-amalan di bulan Ramadan. Sebab di bulan Ramadan inna hasanata mujtami'atun kausan berlipat ganda. Wa ta'atu maqbulatul sakabeh taat boleh ditolak asal ikhlas bagi benar Islam. Ikhlas bagi Islam, Islam bagi ikhlas. Ini ayat ikhlas, ayat Islam. Mau beda Islam masalah. Soalnya hari ikhlas mah sabna pandiri. Sholat yang kholasah, sholaha kholasah. Beda nama sholat daya di harap hari Islam hari ikhlas sholatnya di mana di pangkat nanti bedanya hari Islam oke tungtung nanti tungtung hari ikhlas kok hari sholat mau pantes amal pantes hari sholat mau pantes jadi sebutnya sholat lamun jalma anu akhlakna sholat jadi jalma anu sholat pantes akhlakna teh pantes kumaha pantesna akur dia aturan Al-Qur'an. Akhlakna teh
jeung aturan Al-Qur'an. Disebutkan sholat. Lamun zaman melakukan Allah, aturan Al-Qur'an jadi jamaah anu soleh. Soleh pantes saja memakai. Sabab lakukan mana? Aturan Al-Qur'an. Al-Qur'an karimah ini karena betul Quran Allah ini adalah Quran. Jadi aturan Al-Qur'an. Jaman amanah akhlakna budi pengerti kalakuanana dan nu kalakuanna aturan Al-Qur'an eta teh putra anu soleh. Anu aturanana kalakuanana jeung Al-Qur'an, aturan Al-Qur'an eta teh jalmi anu soleh. Solehah tidak berlaku di mana pesantren ada Mekah tidak kau nah jadi hari ikhlas dina puasa bersih puasa bersih amal nate bersih tina tujuan anu lain karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tujuan lain ibadah kepada ridho Gusti Allah. Tak kenal namanya ikhlas. Salat lillahi ta'ala. Zakat lillahi ta'ala. Puasa lillahi ta'ala. Haji lillahi ta'ala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Salat wajah lagi fataras samawati wal ardh. Kajalan Allah Subhanahu wa ta'ala karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan yang perintah Gusti Allah. Puasa karena perintah Gusti Allah. Tujuan yang perintah Gusti Allah. Zakat karena perintah Allah, tujuan yang kami kita Gusti Allah. Haji karena perintah Gusti Allah, tujuan yang mana kita Gusti Allah. Jadi kudu ikhlas, ikhlas bersih dina hati pokok utama dina niat teu aya lian amal nyata koyo karena karena Allah jeung koyo menang ridho Gusti Allah. Jelas menghadapi la ilaha illallah la mawjuda illallah dunia di berkaitan putra binat apa putra Allah la ilaha illallah la ma'budu illallah bakti kakaknya la ilaha illallah la madluba illallah bila bakti anu iya la
Salik di masjid dina tapak kudrat iradat Gusti Allah. Nuju ayeuna aya di masjid abdi teh sejak ibadah ka Gusti Allah. Dina ibadah abdi nuju aya di masjid abdi teh ngalaksanakeun parenah Gusti Allah. Dina ngalaksanakeun bakti ibadah nuju aya di masjid teh nu dipaha diwakil dina Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.